Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil waqi'ah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa amalan salihan maqbulan wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ya man biyadihil mulku wal malakut wa ya man qaharal ibada bil maut wa ya man wasi'a ilmuhul ardu was samawat. Allahumma taqabbal minna a'malana waktub jami'a hasanatina waghfir dhunubana wamhu akhta'ana wa tajawaz 'anna sayyi'atina. Ya Allah ya Rahman ya Ghaffar ya Sattar, nahnu nad'uka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma a'tina yawmal qiyamah syafa'ata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawma la syafa'ata illa syafa'atu wa adillana tahta dhillika yawma la dhilla illa dhilluh wa ghayyid wujuhana yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh wajma' bainana wa baina habibika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi darin na'im wa adkhilna min ibadika as-salihin wa adkhilna min ibadika as-salihin wa adkhilna min ibadika as-salihin wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ya rafi'ad darajat irfa' darajatina fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya syafiyal amrad ishfi mardana ya Hannan ya Mannan ya Qadimal ihsan judlana bil ghufran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maknane wallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Kapayunan pengatur waktu pembawa acara anu dipihormat, mugi-mugi mantenan sing bagja berkah tur salamet dunia wal akhirah. Kapayunan guru-guru simkuring, guru-guru urang sadaya, para ulama, para kiai, para ajengan, asatid wal asatidah, muallimin wal muallimah, sadaya para sesepuh tekakantun para pinisepuh. Pangapunten terbiasa dibincik nami na hiji-hiji, tapi kehilangan penghormatan di jisim kuring secara pribadi. Dinda-dinda orang terbutuh kupikur marang tengah.
Sabab hiji lembur eueuh kiaian, hiji lembur teu aya ulamaan, hiji kampung eueuh ustadan, leuwih ibarat hiji leuweung eueuh meongan. Presiden Jokowi masa jabatan belum habis, calon presiden mapan rame. Pejabat masa jabatan can tamat, geuning sapaparat jalan beungeut geus narembongan dina tiang listrik jeung dina tatangkalan. Alah di Karawang maning aya nu beungeut teh ngareneng jeung merek sedot WC. Camat masa jabatan can tamat dahulu STPDN sekarang IPDN, berjuta calon camat tuju belajar panginten di Jatinangor di ditu. Pak Kades masa jabatan can beres pikadeseun maseukeun. Pak RW, Pak RT masa jabatan can rengse, calon penggantinya banyak. Urang lenyepan ngabubuka ngaji, tapi lamun di hiji kampung aya ulama tilar dunia. Di hiji negeri aya Kiai Mulika Jati, guru Ibu Nur Rahayu. Di hiji desa aya ajengan dicandak kuno Mahakawasa, ternyata sulit mencari gantinya. Kucara naon tu ustad urang mikanyaan, guru-guru urang di Karawang Wetan ieu. Nomor kahiji abdi masihan kuningan, micinta ulama urang di dieu hiji sumpingan pangajian rutinanana dongkapan berjamaahna. Guru urang lain hayang dipulang ku Mas Inten Permata jeung berlian. Dasok sanesyan kitu gunung gede nu ngajentul dijadikeun permata, didikeun ka guru urang sebagai bentuk mulang tarima. Masih kene jauh tanah ka langit, dihormat sahurup ilmuna ku Allah. Tinimang pamulang emas segede gunung. Mahape ka urang dieu tong jadi jelema licik. Nu kumaha ajengan jelema licik teh nu kieu ari nikah sok hayang di masjid, ari geus nikah tara daek ka masjid. Seueur nu kitu Pak. Nikah di masjid geus nikah mung ka masjid duhur jauh, asar ngejat, magrib init, isya tara. Subuh jaruh rutinan anti berjamaah tara. Dielingan ngarutinan ka kiai jadi benci, didakwahan syahriahan ka ulama jadi ngewah. Diurukan namingguan ka guru jadi benduk. Sakalina ka masjid nyalutak berjamaah nanti cicing ngahareupeun imam. Jadi mayit eueuh. Berkakara teh ka masjid batur mah salat nangtung setan ngajepat teh. Maaf ya. Bungaheun guru urang mah ningali tatangga tikeun rutinan, bagdaeun guru urang mah ningali baraya ke tol berjamaah. Nomor kadua kumaha micinta guru urang di dieu dan mungkin patuhakeun papagahna sabab kanyaah guru leuwih ti kanyaah kolot. Kolot mah sieun anak teu lulus sakola, sieun eueuh biaya, sieun eueuh modal kuliah, sieun teu meunang gelar, beh dieuna sieun teu boga gawe, beh dieuna sieun teu boga kabogoh, beh dieuna sieun hese jodoh, beh dieuna sieun teu boga anak, beh dieuna sieun masa depanna suram, tapi tingali ebreh kanyaah guru urang mah sok sieun anak didikna cilaka kelebet kana rakana Allah. Luar biasa kanyaah guru. Tilu kumaha micinta guru urang, minimal urang doakeun ku urang sadayana. Ya Rabbana, guru-guru abdi di dieu, guru-guru urang sararea di dieu cing diparanyangkeun yuswa. Cing disarehatkeun lahir batina, ageun jembar berkah lancar rezekina, langkung-langkung diberkahkeun ilmu kapohiran lan ilmu kabatinanana. Cing saroleh tur solihah katurunan-katurunanana. Kamana bae marantana angkat di mana bae marantana aya, mugi-mugi ya Allah marantana sadaya cing aya dina panangtayungan kasalamatan ti Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dihormati Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT, Ketua Pemuda, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh terkemuka. Anu kujijib kuring sadayana sangat dihormat, mugi-mugi marantana ngalieu daya ngolah masyarakat sepak terjang sing jadi amal ibadah anu ditampi ku Allah dunia akhirat. Kepayunan sadayana jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santriawan-santriawati nu di luar nu di lebat galih murang kalih nu halalatir anu sami sadayana bisim kuring dihormat. Selalu diulang-ulang bisim kuring dina buku dakwah. Hampura terbiasa mulang tarima karena kehadiran tur kasayan jamaah. Nah, acara ustad makin nyalita gitu, pan bingung kata dibahas.
supaya pesan moral kieu geuning tong agigung ilmu luhung tong balaga masantren lila tong ngarasa hebat pembacaan pasehat kopiah jagung sorban ngagebay jubah anyar balik di Mekah tasbihna kaoka minyak sengitna kasturi kitabna loba santrikna rea. Jangan membusungkan dada. Kenapa? Sebab tanpa seorang makmum cantan tuh hidup kurang disebut iman. Sanajan matok di paimaran ada anu imaman, makmum nagawa. Kegeh jadi imam. Papagah disepuh abdi mah ditampi, diakang ditampi, dengan mustadilah, sarekan seperjuangan ditampi. Aya bahasa kieu kapungkur kang urang mah cekan mustadilah. Lamun urang turun tina motor 1:30 geus kinit di mana-mana. Datang urang ka mushola misalna mubat al-barokah ieu teh. Al-barokah contoh ieu mah contoh. Tatangga urang tos beres berjamaah, urang dekan salat sanajan disebut ustaz 1:30 dekan salat mancan bener. Datang teh ka masjid batur geus eueuh. Ngan aya saurang-urangna anu cari iftiros duduk tahiyat awal. Markirkeun dihareup teh tanggungan merekna teh cilok cepret. Tukang cilok engke salat tadi di jero. Dengan peci jarang urang, dengan koko, dengan BHS, dengan sorban. Luhur nangan saukur make topi. Topi nage dibalikeun. Dan dibalikeun mah bisa sujud. Ngajeutik merek dina topina teh geuning ku tunggu jantamu jadi baca ada deuleut. Teu make jasko dengan jas model ajengan-ajengan guru abdi nu mulia henteu teu make jubah cara Kang Kiai Jilah henteu. Ngan saukur make jersey Persib Bandung. Ngajeutik dina tongongna teh geuning merek aing teu sieun ku decek itu merekna. Tapi aing sieun ku pangajikan dan itu merekna. Teu make BHS Kang ajengan ngan saukur make lepis disengletkeun. Tapi eta jalmi keur tahiyat awal. Lamun urang diajar tawadhu, saurna iman tawadhu rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Orang yang dalam hidupnya tawadhu maka insyaallah saksikan we di dunia diangkat derajatna ku Allah. Wa man takabbara sabalikna ieu jalma teh sombong takabur. Contoh lamun dina contoh nu tadi, gengsi atuh ustaz mah nya kudu ngamakmum ka tukang cilok. Takabur gitu maksudnya. Wa Allah saksikan di dunia dengan geus begitu mah derajatna. Abdi berprinsip dengan beliau kurang makmum kadinya kita kang ngilahkeun baik. Heueuh nya cenah kiai. Atuh heueuh. Nah, sebab tanpa si dia cantang urang menang pahala berjamaah. Nu keur ngajabat bedakeun tong sombong kitu ku jabatanna da keukeuh we urang teh moal disebut pejabat amun heueuh rakyat. Geus saeutik pan memeh jadi masuk ngomong demi rakyat untuk rakyat tapi kadang geus jadi masuk pokok geuning rakyat. Rame mageula dina medsos aya nu baca calon pejabat turun tina mobil sungkem ka nini-nini nu keur leumpang. Nges magening jadi rakyat dadah boro-boro turun tina mobil teu morosotkeun kaca mobil-mobilna aja. Ulo paning ibu-ibu teh belah ditu teh. Begitu pun aja bedakeun ka salaki itu urang dia. Cing inget keur hayangna, cing inget keur bogohna. Keur bobogohan mabelahan kumaha geuning eta bahasa kitu ka urang. Jauh terasa dekat, poek jadi caang, borangan jadi ludengan. Bahasa cinta pan kitu bageula geuning ka ibu tah bisa kieu teh mah jadi salaki bener. Buat ngomong kitu geuning teteh bobogohan jeung aa matong goro hayang kuliner sasuka bumi. Dalah hayang anak kuluduh ku aa di pangneangan geus. Eta rek meuli di mana kuluduh keongan ge eueuh. Ai bahasa cinta mah kitu teh takok. Nabi ka bahasa demi nyai bentuk nyai cintaku kepada nyai. Nabi kaya bahasa gunung pun akan kudaki lautan. Kan ku seberangi geus jadi salaki mah waduh. Boro-boro mendaki gunung salat subuh ka al-barokah ge eueuh. Boro-boro menyeberangi lautan ngaji ruginan kita aya. Ibu-ibu menyatu.
bapak-bapak nu saraya suku mah itu taruhan. Maka kenalannya tahun penuhnya banyak, jadi bapak kami berenang dia dia. Ngawakilan kesepuhan bae sadayana ieu. Teraskeun. Beunghar tong sombong gitu buka beungharanana da keukeuh moal disebut beunghar lamun eueuh nu malangsa. Soalnya abdi mah kana dalil junjunan kana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innama tungsaruna wa turzakuna bi du'afaikum. Saestuna datangna pitulung keur maneh oge saestuna datangna rezeki ti Allah keur maneh sababiahna mah bi du'afaikum orang-orang yang kita anggap lemah. Jelema teu boga bere duit 10.000 teh kudu dipesan 50 dulu doana. Hayo jelema beunghar teh kurang Pak bade sedekah habis cepan. Moal teu malikan barudan. Nah, lain ka saya begitu. Tong jelek tong dihina. Saeutik urang contohkeun. Sok aya anu salam dina lawang panto imam urang Pak. Aya. Tapi salam nate anu kieu ning lagam nate. Assalamualaikum. Cincing-cincing aya teh salam ustaz atau salam saha? Oh salam musafir. Pandina lawang imam aya 3 lagam salam nih. Aya assalamualaikum kang ajengan urang mana. Aya lagam nu kadua ning lawang imam teh. Waalaikum. Kalau paket datang paket. Ayo we salam yang katilu ning assalamualaikum tuh bentar judul nama salam ngan salah lagam salah narima. Percaya ke bapak-bapak legai sukan urang dieu mau angkot balik jalan pecah sukan pakai salam nu katilu kalima. Assalamualaikum pasti pamajikan tadi teh musafir ka sorean tadi. Contoh Pak. Assalamualaikum kanu gigireun imam waalaikumsalam. Kurang kan nopo di jero teh tatangan geus mere duit 2.000. Urang geus nyiapkeun ka 2.000 tah. Dikersangkeun ku Allah nah kana lawang panto imam urang mah teu. Liwat musafir teh. Abdi nanya tina bubuka muludan ieu. Cing kira-kira urang sok nyebutkeun salamet, sok nyebutkeun cilaka. Sarikan betananya. Urang geus nyiapkeun 2.000, dadak kalimah dulu urang mah nu gigireun geus aya teh eta teh. Dan geus mere urang katempo urang nyiapkeun 2.000. Geuleung teh liwat, assalamualaikum ka imam urang teh. Cing kira-kira abdi nanya sok nyebutkeun salamet, sok nyebutkeun cilaka. Salamet duit cenah. Padahal kalau dihapuskeun ka jero cilaka urang coba. Dulur urang bisa sedekah beuteuing aya masalah na lawang panto imah urang nepi ka teu dikersakeun ku Allah eta jelema. Kudu datang ka imam urang aya masalah tanah lawang panto. Ayo. Tapi sambil lagi orang nyebut salamet teh. Nuhun Gusti jeung henteu ngapoe lampur ieu teh. Padahal mah dilenyepan mun tadi ngangge bahasa sepuh urang teh jelema cilaka, jelema rugi. Tong boro eta rangkana krengkene kuda gidikna musafir dalah kalakai murah di hakikatna mah kersani Allah. Berarti Allah tengersakeun aya masalah naon teu mentak ditutup bahwa hari itu ketika saudara kita bisa bersedekah sementara kita tidak, harusnya itu jadi masalah besar. Jadi aya masalah lawang panto. So dicampean lawang panto apa? Jadi tinggal aja kan di halimunan. Pan keluar di bumi mah bapak teh maca doa sanes gitu. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Percanten. Uih di teh bade ka mana ayeuna? Ka bumi deui asup teh kana lawan panto kana jangela atau dina para geus teh. Kana lawan panto deui geus nyokel keneng terus. Sok dibaca doa lebat ka bumi. Apa doa lebat ka bumi? Aya di belah dua assalamualaikum we urang mah ceuk make we assalamualaikum. Sobat bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Sabarane kali harus kenal lama tadi. Allahumma ya Allah inni saestuna isim abdi as'aluka nyuwunkeun ka Gusti khairal mauliji, kebaikan ketika aku masuk. Namun urang pamuka pantong katingang helm mung atuh ditajong nicak peling kacuka khairal mauliji. Wa khairal maulidi jeung abdi nyuwunkeun ka Gusti kasayan nalika abdi kaluar tina ieu lawang panto. Bismillahi walajna, dengan namamu aku masuk ya Allah. Wa bismillahi kharajna, dan dengan namamu pula ya Allah aku keluar dari pintu ini. Wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna, jandela geus diselotkeun, pantok geus dikunci, gemuk geus dicetrekeun, kompor geus dipareuman. Wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Masyaallah. Kenapa jadi cemplung begitu? Bukan beda yang lain kamar belah kan. Pulang ini hitam ya. Besok saya mau HP manfaatkan HP. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Tuh sakit ya bentas. Mangkaning geus teu kahitung eta buslos kana pantoi mah. Palingan tadi lamun lapor sidakah teh nyebutan teh salamat. Berarti nu dibalik kitu teh. Ting dibalik pantoi mah, ting dibalik pantoi hate. Ngomong ngalah. Teraskeun. Nu beunghar tong sombong ku kabeungharanna kageugeuh moal disebut beunghar mun heueuh nu balangsa. Nu kasep pemuda teh kudu lege ku sabab aing kasep. Da keukeuh kitu moal disebut kasep lamun teu aya. Nu teu pati kasep. Nu geulis tuh tong tangio tapi ka sokor penio si eta mah ngaliwat ka tatangga ge alim punten. Sombong. Aya nu kitu? Leuheung. Masih kene leuheung jelema geulis penio leuheung. Berarti nyaranai karena kegelisanana. Ieu teh kaharti mah geus beungeun waas tengnya. Nyaranai kana naon teh nya. Dan urang cau ge pae jika disaranan. Dan keukeuh moal disebut geulis lamun teu aya nu teu pati geulis. Coba lamun seorang pendakwah tidak santun, tidak sopan, tidak hormat kepada jamaah yang ada, pasti dipertanyakan ngaji adabnya. Guru urang papakah ilmu kajenting saeutik nu penting barengan ku adab, insyaallah mulia. Iblis ilmu naluhung, iblis pangartina sugi, iblis pangarana jembar, iblis pangarana hebat, tahun-tahun jeung ratus-ratus tahun jadi dosen malaikat paheula di surga. Tapi kunaon iblis teu meunang gelar kekasih? Kenapa iblis hina sampai akhirat? Lain teu luhung ku ilmu pan anjakal iblis teu boga adab. Kita hormat pembaheulana Al-Baqarahnya ka Nabi Adam alaihi salam dijelaskeun. Iblis manyeleungkeun we rasa leuwih sanior teh. Apa wastakbara wa kana minal kafirin, takabur geuning iblis. Rasa aing pangmangna, rasa aing pangasana. Tungtungna iblis diusir ku Allah di surga ka dunia. Maksud aya geuning anu terpeleset dina ceramah teh. Tongkol urang jadi dalam bapak urang si Nabi Adam alaihi salam pernah berbuat dosa ketika diusir ku Allah di surga. Nah ketika ngahina-hina teuing, maknya seorang kekasih Allah kudu disebut diusir. Mun iblis gitu.
Nabi Adam akan hilaf, Nabi Adam lupa sifat manusia. Lalu lagi ngaji sakinah, boleh gugur naik ibadah kedua rupa, hiji ku sare, dua ku bohong. Jadi bapak-bapak heges jam 8 isu, udang-udang jam 8 penting. Kembali. Untuk heges, pertosis atau berpuasa dia orang berpuasa. Pemajikan ini ngantarkan budak segala pahun, urang-urang jam 7:30 isuk, bagus ke dapur. Ngecekkan kopi. Kalau dulu menang 2 batang setengah. Kalau kan 5, bala-bala 7. Buras 15. Wah, kalau nyanet kesurupan gitu-gitu. Dona tua karek mangada angsa potong kan, teh pamajikan kaburudakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, astagfirullahaladzim. Aya naon mah eling, bapak eling, mentahnya lu panggil di bulan puasa, apa yang harus kita lakukan? Ini begitu bijak guru-guru kita di Karawang menerangkan dia. Dengan donat nusa potong, ambil air putih bukan sebagai alat pelepas dahaga, tapi sebagai alat pembersih sisa makanan yang ada di mulut. Kumur-kumur, buang, kumur-kumur, buang, kumur-kumur, buang. Setelah terasa bersih, lanjutkan ibadah saum kita. Teruskan saumnya. Tanpa yang 15, Ustaz Buras ke rezeki cening kata dia. Ini rezeki apa sih Ustaz? Bahkan ayat sekolah menyebabkan cening hidangan surga. Enggak gampang lamun hayang meminta itu Ustaz. Gitu. Bapak rezeki sababiahna. Beda lain namun iblis diusir. Di mana? Di surga. Itu sabab sombong. Tapi cek abdi mah leungkeun iblis deui. Padahal lieur teu usah cocok namanya leungkeun iblis ke heula can beres ngajina. Cek abdi mah leungkeun iblis kang ajengan. Nah maka gitu sombong-sombong ge iblis mah pernah di surga. Segitu jawabannya mata. Ayeuna mah bukan tinggal balik ke ngeunteung. Dialog ka jeung ngeunteung. Mandiri urang teuing jadi si urang tinggal kieu sia mah ka surga encang tinggal gitu. Sombong diheulakeun. Punten-punten. Mentang ieu mah doa terbaik we, sanajan sampai ke burung, lambuna burung, cuaca mendukung, coba lamun aya jamaah. Apalah artinya abdi sanajan yo. Popolotor tapi jero hadirin terhormat tadi mah sasaha. Kira-kira disebut Ustaz Cakil, Ustaz Rupiah enggak? Iya. Makanya kita saling membutuhkan. Dan doa terbaik mugi-mugi jamaah sing baranyang yuswana, sarehat lahir batina, sing berkah ilmuna, berkah pakasapan masing-masing, nu dagang, nu tani, nu kuli, nu bisnis, naon bae usahana urang dieu, urang sili doakeun mugi-mugi cing diberkahkeun ku Allah. Serta mudah-mudahan anu tos rumah tangga, cing berkah rumah tanggana. Anu tos gaduh pakasaban, pemuda-pemudi didoakeun cing berkah pakasabanana. Yang belum punya pekerjaan, mumpung ngayung bari barokah kudu urang doakeun mugi-mugi generasi urang cing dipaparingan pakasaban nu berkah dunia akhirat. Ulang-ulang deui nu geus boga kabogo, mudah-mudahan cing bageur ka bogohna. Nu terhambat apel malam minggu kusabab yang pimitokeun anak kudu satoroe kudu. Urang doakeun mumpung keur tablik cing eling dipimitokeun. Amin nya nu can boga kabogo. Neangan tong cicing wae motivasi we ieu mah da ngaji mah era guru lakukeun training di leuwih cek abdi ge mun can boga kabogo baik yang pertama berusaha lewat perawan cantik tanya geus susah usaha mah tapi can kene abdi boga kabogo lakukeun baik kadua berdoa sing daek udang tengah geuting jam 12 kali itu teh sangan ijabah doa. Aya program tahajud, aya program istiqoroh dan ibadah-ibadah yang lain, tanyakan kepada guru kita yang mulia. Kenapa program yang datang dari sosial media ketika spasi jodoh, ketika spasi cinta, loba generasi urang nu kajebak SMS ngan 2000. Dan mempermasalahkeun kitu dina ngaji, tapi ayeuna mah perlu dibahas. Hari urang menyepan, kumaha lamun 20.000 generasi Islam Sukabumi ketika spasi cinta, hargana ngan 2.000.
Pertanyaan tiap dua, hiji kamana ini na eta duit. Dua, bisa ngumpul na eta duit. Manfaat mana nu 2.000 abuskeun kana koropat masjid? Manfaat mana nu 2.000 pikeun ka budak yatim nu mejem teu bisa ingin sekolah dunia? Lain nilai duit 2.000, nah tapi bahagia anak yatim mungkin itu yang bisa membuka keberkahan langkah kalian ke depan. Tuan Syekh kantos ngadawu, kantos ngadika Tuan Syekh satu suap makanan yang masuk ke dalam perut anak yatim lebih utama, lebih hebat ketimbang membangun 1.000 masjid yang megah. Tuan Syekh, satu suap makanan yang masuk ke dalam perut anak yatim lebih halus, sahur Tuan Syekh, tinimbang mengganti kiswah Ka'bah dengan sutra yang mahal. Satu suap makanan yang masuk ke dalam perut anak yatim langkung sae, sahur Tuan Syekh, tinimbang pedika di urang qiyamul lail 1.000 rakaat. Guru betul budak yatim dengan guru oyang langit ke-7 ge oyang. Bahkan ieu dijunjunan nu ieu mah ieu sakecalat cai soca bahagia budak yatim ieu tina hati. Panci Cipanon da aya Cipanon bunga aya Cipanon sedih. Ieu mah Cipanon bunga we ieu mah. Aya budak ini sakola isukan di Luanda, nu dua dihareup nu hiji dibuli itu kan. Tanya ku urang teh barang nguludan teh. Kamarana kasep bade sakola kunaon maneh dikucilkeun ceuk budak teh di tukang nyaeta abdi mah diledek diledek kunaon sepatu abdi koho bener mun teu koho mah bisa dipake maksudna inung sukuna ngelon kunaon atuh teh menta ka inung bawa maneh pan abdi mah geus teh ibu geus teh mah hirup di Karawang di Roro ku aki jeung kuning masyaallah jeung ini teh sakola mungkin sekolah dinia mah ka dieu bade wios bapak bade izin ka ustaz-ustaz sekolah dinia. Singkat cerita, balik tak budak. Bapak pada naon, pencet remote mobil teh. Semoga ustaz mobil lagi, step motor. Bawa, semoga ustaz motor lagi. Loba dewer boga angkot tangga gitu. Bawa tak budak ke kota, abus kagale di sapatu numpang gede di kota Sukabumi. Tantang budak yatim kurang di jero toko sapatu. Ayo, rek naon, model naon, mekin mana, warna naon, pilihan paket. Syarat nanti bapak mah hiji. Namun bapak syaratnya penguhatin sih. Udah jadi kita kada waktu kan sepatu 3 juta ada orang tadi pincang aduh Pak. Kita jangan pernah pakai sepatu harga segitu. Nyokot budak yatim karena sepatu 250.000 Kang Ustaz. Kaos kaki apa ke? 50.000 2 pasang. Tas tak ganti mending sepuh rupa gini. Di rumah pun ini kan ya saya ya. Dudukeun Pak restoran di kota kantos can pager tuang di ditu. Abdi mamang gewih di niah we di Karawang Pak. Kitu ge ngantosan aki jeung nini anu kulit di batu. Sekali-kali makan bersama mereka. Wi budak daguan poe sukan moal dibuli ti budak syariatna urang ngamalkeun muludan. Budak sasalaman ka urang Bapak di bade sakola. Urang jadi pedas, hari jadi contoh mempedas urang dakwah teh. Sebab di akhir zaman loba jelema nu pandai memberi contoh, tapi hese jelema nu bisa jadi contoh. Tersaeutik ka batur ngajak berehan tapi manehna pangkorek. Jumpa ke berangkat. Budak yatim mun didakwahkeun kieu bahasana. Ya Allah, Ibu Rama abdi tos teu aya. Nuhun berkah rajaban, berkah murudan di al-barokah. Aya hamba Gusti nu bahagia geuning ya Allah. Abdi dugi ka digilingan kieu. Cimata budak yatim dengan celak. Bunga eta mah ngecelak bunga. Maka saur Nabi sakecelak cai soca pingah budak yatim bisa mareuman seueung neraka Allah lamun urang jagal kana-kana Allah. Udah berubah mindsetna ke kiai ah. Lamun 10 Muharram dalam penyian baliho teh wahai generasi di dieu dutong merekna santunan anak yatim. Tapi mereka teh kudu kieu santunan anak-anak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab urang nepi ka poe ieu can pernah ka budak yatim menyebut anak-anak kesayangan. Jempe penyakin kabeh. Kadang-kadang kan kiai sok salah ieu nya kiai. Dan kudu nama urang kumpulkeun jajabkeun ka bumi na budak yatim. Eta nu sae macana.
Lain kudu diumum-umum, budak yatim teh hati-hati pelatinya mending dia yatim teh dia mah. Hayo ke masjid buru. Geus tadi masjid tenang cenah budak yatim teh masih dicarikan. Cici, mun teh cici, moal dibalik eta. Terus mun gede cepat. Allahu Akbar, hampura jajabkeun Pak, jajabkeun urang kudu ngetrokan. Punya ada orang mulia. Nabi Ibrahim ditanya man anta ya Ibrahim, dijawab Nabi Ibrahim nyebutkan gelarna anak Khalilullah. Nabi Musa ditanya anak Kalimullah, Nabi Isa ditanya man anta ya Isa karena roh Allah, kabeh nyebutkan pangkat tapi nalika junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaruh man anta ya Muhammad, jawaban Nabi anak yatim, aku hanya seorang anak yatim. Makanya anak yatim kamihina lamun dina 10 Muharram judulan santunan anak-anak kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusaha geus, berdoa geus, cangkeng Ustaz urang boga kabogo. Lakukeun break nomor 3 nu paling puncak wean bercermin. Mantul. Penting batur teh keungeun ningali urang. Datangan ka kiai, datangan Ustaz, teh minta pelet. Ulah sok salah kaprah, ku kiai mah bakal dibenahi akidahna, bakal dibenahi wuduna, bakal dibenahi salatna. Sabab jelema nu akidah pancet, bae dina wuduna bener, salatna bener, yakin sarea oge bakal moncorong cahaya soleh dina solihah dina wajahna. Penting nu cahaya eta menyebabkeun batur tarasakeun ka urang. Kuwi mah sok kieu teh ngabaru diri teh Pak barudak cing realistis ya hidup mah. Lamun sohor si bapak anu hebat pelet ka awewena, tenyo pamajikanna. Mun pamajikan gelis sok percaya. Gimana jago sok asihanana pamajikan rame buat. Iya. Kalau batur sama ini teh sukses. Kebantuan yang jelema ieu mah Kang dieu keun Kang boga duit 1 juta mah saya dijampean nyawa 1 miliar teh teh hirup guna-guna galanggang. Mending kana nu 1 juta sok urang belikeun kana tariku dagang gorengan cara batur teu caeutik penting di dinya jalan kaberkahanana. Tungtung na loba jelema geuning nu 1 miliar teu nu 1 juta teu aya. Ieu nya. Baru saudara. Begitu hirup muda galanggang zaman kiwari teh seueur pan model kitu teh. Sok hayang buntung ku enteng di mana. Bercermin teh bahasa budak ora, bahasa kang ajengan mah dia guru-guru nu mulia bermuhasabah. Ukur ka bujur ngaji kana diri ngarampalkeun awak dimang kana badan. Lamun kita amsile mah ka hati. Yang bapak teh ngomong ka abdi ajengan aya naon? Abdi ngawarung dagangan ngawarung teu apa? Tapi kunaon warung abdi tiiseun ari warung dagangan. Boa-boa warung abdi diaburan ku tanah kuburan. Siar pijeun teh dina muludan teh. Punten kan biayanya kurang dakwah bil hawe anu sadidinten. Daripada ngaji ngomong-ngomong politik pusing lah kuring geus. Sabodo teuing eta mah gawe. Rek nu A, rek nu B, rek nu C, dasar ya oge putra-putra terbaik Indonesia. Ngan Nabi mah HP Karawang boleh berbeda, tapi Karawang harus tetap bersama. Amin. Ya sampai kesimpulan orang leres ya. Ulang nepi ka urang gara-gara beda jagoan mu ngareneng rutinan. Ulang nepi ka urang gara-gara beda jagoan mu ngareneng berjamaah, terjebak urang dalam pembodohan. Anu dipilih kurang mah jadi deui, geus menang mobil dinas deui, geus menang gaji deui, urang nu teh kitu nu teh ieu naon geura. Laras sudah rugi urang teh Pak. Dan kudu dikeblekeun kudu sarua mah nu saruan sih ka mana oge. Penting ieu geura sok peci teh saruan teu, hirup saruan teu. Sorban saruan teu. Baju saruan teu. Hiji teh rada kasar ieu punten, cing penting ieu beungeut urang saruan teu. Cing kira-kira beungeut urang lamun sarua ieu penting ieu kira-kira jadi tenang jadi ringan. Saha cing nu panglinglang mah? Ustaz anu bertablek dah. Mun beungeut sarua mah teh batur amok teh meureun. Tos dikitu-kitu kudu kagungan ge sepuh urang teh. Insyaallah urang pun karim. Samprang dewe kana tadi. Abdi ngawarung dadangan ngawarung kunaon Ustaz warung urang diiseun aya warung dadangan rame. Poho-poho warung abdi dia urang tetangga kuburan. Dijawab abdi ye. Nyaah menang ngaji, nyaah menang sholat, nyaah menang ibadah, lamun hancur pahalanya dengan berburuk sangka. Betul apa yang diungkapkan guru kita yang mulia tadi. Menang palingan dina doa sholat, eta sanajan sunat, urang mah tong diliwat.
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nari wa min fitnatil mahya. Baca Nabi kabaresna we. Hirup kana ge urang mah nyalindung ka Allah. Berlindung kepada Allah tina fitnah hirup jeung fitnah maut. Eta kudu minta perlindungan tina fitnah maut. Da geuning bukti jelema iman jelema Islam tong barokah hirup geus maut ge difitnah wae. Pacarkeun anu masyaallah rabbuna karim. Nyaah urang pahala ibadah kudu hancur dengan berburuk sangka. Bener Ustaz urang mah teu hati ieu mah syariat gara-gara tetangga ngawarung jadi diiseun ka urang. Apa dibaca ku urang ayat tanggal waktu ketika maghrib atau subuh ayat 7. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tombol jelema nu katinggaliran kana klengkenek jeung rungkunukna wa ma min dabbah makhluk Allah anu leumpang ku beuteung mun contoh sato leumpang leutikna naon teh Tomo betul, ngan ke aplus kata jawabannya. Kekewe satu pangleutik nama cacing. Wah, teu arti Ustaz Rene ke dina meja tomo jeung cacing jadi gede kene tomo. Moal dakwah tanpa argumentasi nu kuat, dibalikkeun ku abdi. Kumaha mun tomo na cacingeun. Berarti cacing jeung tomo pangleutik cacing aya. Kan gabah dina Qur'ananya. Wajah pangleutik nama kuman namun cacingeun. Illa 'ala Allahi rizquha. Tuli jeung teu lali tina rezeki ti pangeran. Komong urang ngaku gede kalina urang hirup teh. Daripada urang goreng sangka. Heuh teh kahiji cenah ustaz teh gara-gara tetangga. Punten mending omeang we dina muludan. Ngame hate akhlak urang. Amin. Amin. Nah untuk ustaz nyababkeun warung urang sepi hiji beuteuing barang daganganna teu komplit. Daripada nyalahkan warung batur, daripada mitnah tutup batur, barang dagangan terkumplit kita nyababkeun diiseun teh geuning segala eueuh. Kumplit ustaz barang dagangan mah ieu mah teh kahati dikumplitan ku dikumplitanana keukeuh ustaz warung urang diiseun. Ieu mah yakin didukulkeun ku warung tatangga. Jawab abdi. Nomor kedua, apa yang membuat warung kita sepi? Beuteuing penataan barangnya tidak rapi dan tidak menarik. Di warung dia kamonesan. Tapi kata tangga meuli siret subuh kapangi-kapangi asar. Pasti tatangga ngawangkong di pasaran ada hareup tang urang mah sangeup balanya ka warung tadi capek kerja bakti. Kerja bakti naon saya cacakan yang siret. Minum air sanggup meuli teh geuning. Goreng teh kapangi asar, di mana kapangina? Dina jero magicom buat bawaan dia. Bagana ieu mah bari ngaji boleh manfaat ya. Ustaz barang dagangan komplit bagus, penataan barang rapi harus, tapi kunaon ustaz warung abdi diiseun teu kaarti abdi mah berkah muludah urang omean. Apa yang membuat warung kita sepi? Nomor katilu mungkin hargana teu umum. Tuh market dieu mah pokoknya mah ini pakai di rumah. Nah ustaz pakai gitu dangukeun lamun di Karawang wetan harga 30.000, di Karawang Ujung harga 28.800. Lumayan ieu mah kajanting mamlang biji. Dengekeun sama wal-wal teuing kan. Kita salah kita lapar jadi warang teuing kita geus ngobrol ujung-ujung. Apa ya mah? Gawean tan istri makan siang. Gaya istilah geuling teh nawarna nih. Dikabari ceramah dibayar. Bawa tukang peci dicantokeun gitu. Salagi pamajikan balik muludan. Barang cek bojo na bapak mama binti pajunya yang kajamannya bapak mari meuleuh peci ke jumahan. Cuma lalaki lamun pananya. Segagah-gagah lalaki keugeuh we, lalaki mah geuning. Waalaikumsalam. Mang ieu peci sabaraha? 85. Nu mana Pak? Nu hideung. Nu AC nu DC, nu AC. Nu kumaha Pak nu AC teh? Nu jalianan luhurna. AC teh AC. Mun teh jeung kabel tome. Cek tukang peci 85 Pak, tinggal sosok laki-laki sakumaha jangan gede gara-gara rek ke kanan, rek ke kiri, volume suara diturunkan. Salah di mana dan awal kali ini batur? Paling negara yang dengan 80-an teman. Sukses besar
Arti tukang dagang wios Pak mangga lah. Sukses lagi mana bareng bacing. Pencak memakai tiung kang haji tuh. Ngadaguan di imah di mana Bapak bieu pan meuli peci. Mana pecingna? Ieu sabar peci ge Pak 80. Apa jawaban istrinya? Bermak Bapak sudah. Allah Akbar beda salah gitu. Jeung mamah dari balanya. Beak ku awewe Bapak. Udah tadi mah ampun Kang Iin dalam pernah ka kota jeung bojo abdi mah jalan ka jeung diantar ku dulu we. Jadi bitis. Jalan abdi mah kali sok. Tapi lah sok panggil sok nyimbang lah ngawangkong jeung dari jalan di situ teh abdi mah. Kajanting dijajak ku sawe ku wargi ku raji ku dulur abdi di salabintana ku keluarga tinyang koper. Kajanting kitu awewe manya ditungtung pasar Pelita Kulon tapi ka tungtung pasar Pelita Wetan kudu katincak. Orang semal bener ya. Ah ieu mah wanita sakuan gitu aja teu ngilu gitu maksudnya. Kita dibedakeun nya ieu. Di mana dia pondok-pondok. Coba lamun jeung ibu, pancen awewe mau dihareup. Masya Allah talang masna eta babanya. Waalaikumsalam. Mang sabaraha peci tamang anu menghideung keur salaki buku ngajadi ke salakina. Jeung kang peci 85 ibu. Apa jawaban awewe? Bari panjang. 17.000. Saja dakwah ringan, dakwah sehari-hari. Ini dakwah ringan karena dalam keseharian kita itu ada yang seperti itu. Iya, di akhir zaman loba jelema nu hafal Quran tapi saeutik nu ngamalkeun Quran. Di akhir zaman banyak yang orang hafal Al-Mutaffifin tapi sedikit yang mengamalkan Al-Mutaffifin. 85 karena 70, 85 karena 80, 3 uting karena kahayang nu dagang. Jika itu ayat 85 karena 17.000 mikir. Lepas syukur dengan dagang dan kan bilang dagang buat yang status nih, kecil ponarannya ayo. Hampura, apa ini keseharian kita? Guru abdi Bapak tah kabunggu di Salbintana almarhum Haji Yusuf Effendi rahimahullah mana panabi ulumi gitu. Guru abdi Bapak ganti sekali-kali kayak mana lamun mapan mampu kaharep mun dunya masih kene banyak Allah mempercayakeun kana mana hidup di dunia bisi geus maot emot kana pun guru gitu. Diajar mana sekali-kali lamun balanya ke alat-alat ibadah sekali-kali matong nawar. Pun guru tadi kita kali ini aneh apa? Quran ditawar kalau nggak soal mantap. Dia masih diajar. Ceguru abdi ayat tahapan biasa, ayat tahapan luar biasa. Mana tahapan biasa ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mang peci ya sabaraha 85 Pak. Oh mohon banget kok pilih cobi ngenten cocok mah ya. Jangankan hartosna ngapi pecina. Iya Pak konsulanana mohon banget. Mikir Pak. Eta tukang dagang moe punuk ti isuk moe tarang ti nepi ka sore ngelak. Beunteun Pak, pasti eta tukang dagang ngomong, "Ya Allah, mang ratus-ratus jelema dulur liwat sapoe ieu asa kakara aya nu teu nawar." Beuting dong asa amang eta Pak nu nyababkeun hirup urang sukses teh. Kenapa jempling lagi? Bangun talamas malawar ieu ya. Eta karek tahapan biasa. Guru abdinya ngemtaikeun bageus umur hirup sakali mah kudu bisa jeung kudu ngamalkeun maneh. Guru abdi kitu. Taikeun kana tahapan luar biasa. Nu kumaha contona? Man sabaraha ieu peci mah 85 kan. Kumaha upami ditawis ku abdi 100. Dan nanti dipecah mah Pak Kiai tukang dagang nanti terus lagi dan tukang dagang nanti dibaca kabinnya kali bieur buat itu syukurin cager mana kolanya oke sok jadian deui mah ya peci sabaraha 85 nya salah teh abdi nami 100 dan kuat tukang dagang kuat kita peci teu ngarti abdi sok kata ieu mah kieu abdi cocok peci ieu mangga manggi artosna 100 bios tong diwangsulan. Kantor sakit sekali-kali mah. Encan. Mudah-mudahan disukan bisa ngamalkeun. Geus kaburu maot. Hayo mikir jerawan saeutik, moe punuk ti isuk moe awak nepi ka peuting jeung sore ngelak.
Bayangkan kurang beding di imah nama di daguan bobo kosong. Beding di imah nama budak ngecerit dan tadi sekolah dititah balik can bayaran. Atau beding di kobong budak ngeker-pelok-pelokan can dikirim ku kolot. Urang lain kiai lain ajengan tapi cek agama urang disebut mujahid. Orang yang berjuang di jalan Allah, ngilu andil mantuan batur petah di kobong. Semakin kebun gitu. Malah nak berdaya dan sampai jadi syirik. Mudah-mudahan dia sekali-kali sekali-kali. Rendah sesat katanya. Wah, kurang mah. Kalau menjadi tawar tadi pada nyarikan kurang mah. Penasaran yang menjadi tawar. Padahal bayangkan Pak, beding mana nanti diisuk can laku. Beding mana nanti diisuk, Masya Allah, ayo di teleponan ku pemajikan aja can nyangu, beding gitu. Sugane atau sugan berhasil. Amin. Ustaz, barang dagangan komplit, bagus, penataan barang rapi, harus harga umum Ustaz. Tapi cek hati ya Ustaz, kunaon warung-warung diisen kene. Nomor terakhir ya nomor keempat. Beding akhlak atau budi tukang warung bengis atau judes. Galak tukang warung. Nanti kamu dapat anak banyak ada kalau siapa. Beban ini mulai dari blok nol mecin. Udah nari sekolah dunia jadinya banyak kemarin kompor. Nyari tahu udah apa mereka mecin. Tukang warung guru naro. Yang pokok dia mau beda di dalam gudang kalanya. Tukang warung berdoa. Kan lagam nanti gitu. Saya tukang warung ngomong barang buka yang dibentak kita udah. Mari naon. Remeh buat muncul kata. Udah kali ngatik deh, masa mecin. Bimangsa, kita mencicit ulah kan tukang itu. Orang mama. Sama hal, kita mau bentuk pasur ikut ngajok. Malah tusuk. Mana duitnya? Yuk. Bang cokotnya kelihatan nampal belum ngerok di sini. Katakan duitnya. Kalau namanya budak menang 2 bonus, ini dari bonus permen. Lucu dia budak bisa balanya. Jangan mau ekonomi, kudu masang pelang gede, kudu iklan di marketplace loba. Eta budak akan menjadi sales marketing warung kurang. Kemudian ada waktu warung kurang mempromosikan warung kurang kabatur nate, tapi budak eta sebab halus akhlak budak. Nomor kedua, bantuan tadakwah pangersajengan jeung guru-guru di dieu bere bonus ilmu. Ilmu naon? Ilmu nyampurnakeun rukun jual beli nu kalima nu disebut ijab qabul. Nyanakeun mecina nampi artosna. Belajar di sekolah jeung di pengajian eta praktek ijab qabul teh ngurus. Ilmu teh meunang permen teh meunang kali ketrok sia udah. Balik kita nih weuh sih mah banyak beres. Meunang atel jam sakit. Udah balik kalau nanya konon lewek menjutek usaha menunggang warung salah kita nggak pensiun sekolah pagi kita beres bulan ini sekolah salah di pemajikan badannya itu pemajikan apa bedaan dulu kurang diwin poin dia tombal nyati ke warung eta nyeri mamah maha teh budak penyol silat ternyata akhlak yang baik menentukan baik dan tidaknya adalah langkah kita ke depan. Salah satu tujuan kenapa Allah mengutus Nabi hadisnya jelas liutammima makarimal akhlak. Mudah-mudahan jamaah cimbat ya berkah dan selamat dunia akhirat. Sajam sekarang saya kiai puji syukur kurang aturkeun ka hadirat Allah Rabbul Ghafur. Shalawat miwasalam. Mudah-mudahan cing ditampi anu tadi diawas kurang teh ku Allah. Amin. Bari ku Allah cing didugikeun salawasna ka mustikaning alam Nabi urang nu pangmulyana nu di arep-arep dunia akhirat syafaatna nyaeta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah kurang ngariung di dieu mudah-mudahan di akhirat cing diriungkeun deui jeung jalmi-jalmi nu ngengeunkeun pitulung Allah. Bari ngengeunkeun syafaat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Doa pituhan abdi keamanatan kubur guru kurang sauna besan mantenna di mana kan tadi
di Jasinga dirawat nama di Jakarta. Nyuhunkeun berkah maos Al-Fatihah diususkeun kangge besan mantena. Umuman kangge guru-guru di dieu cing panjang iswa cing sehat apanya. Peryogi keneh abdi peryogi keneh jamaah di peryogi keneh kasadayana. Mudah-mudahan khususon besan guru urang anu nuju dirawat mudah-mudahan berkah kawan urang nu ngalindung cing diangkat bari didamangkeun secara behara-behara di Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salajengna ieu urang maos Al-Fatihah. Kajalmi-jalmi nu ageung jasa ka urang. Bililap deui. Bari urang pohon tara hadiah tara Fatihah koman bekat ziarah. Siapa mereka? Nomor kahiji guru-guru urang. Nina ku amat dahya oge. Terus asa bencana ke urang luar biasa. Dan mudahan para tenang jalan tenang di surga. Nomor kedua sahaja minu agung jasa bari urang pohon tara hadiah paingan hirup asa kurang genah. Nomor kedua magindung bapak. Doakeun kolot-kolot urang masing-masing nu aya nu teu aya ku satu ungkapan we. Gusti mugi-mugi indung bapak abdi masing-masing cinten dan ahli surga. Amin. Hirup sahaja lemah nu gede jasa. Bari urang pohon tara hadiah tara ziarah paingan hirup asa kurang genah. Puntennya nomor katilu mah bengkong teh. Sok hadiah ka bengkong. Dan karya ciptaan mesti pakai ke bapak segala tahun. Jangan lucuan. Kesepuhan abdi manaros ka umi ka bapak. Umi bapak saha kapungkur nyempitan abdi. Apa abdinya nam? Almarhum mama jangan danutuh di jalan Cijeruk Kirang. Padahal kamu gak debat nanti. Masya Allah, ziarah abdi itu. Saya ini nama Pak. Naros deui abdi ka ibu karaman bumi abah saha kapungkur anu ngalabun abdi nalika abdi disepitan. Sesepuh salabintana kulon baget namina almarhum mama ajengan Najmuddin Bajuri. Disebut mama sepuh kapungkur. Kuburanna pangkeureun SMS. Pangkeureun alkipari di dinya. Jaros lamun urepkeun ka daerah dieu. Naros deui abdi umi abah kapungkur saha di samping eyang-eyang jeung aki-aki abdi keluarga abdi nu ngadoakeun teh guru anjeun nu pangcaketna almarhum ajengan Yusuf Effendi bin almarhum mama ajengan Sani rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim amin. Lain lihat punten supaya naratas jamaah oge. Baheula mah pan disunatan teh lain kakelingi bengkongna nu di online. Diupna kursi dina teras imah atau dina buruan takangan hari moal aya poe pangtegang. Serempak lamun sadenge shalawat eta mah bageula keung pan. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leungeun teh ditarieu. Kamu ngeuleuh Allah kurang pun karim. Mentaksikan anu ngalaman di sunatan manual mah parada raya-raya ngadenge salat. Kalau yang bayar da baheula mah simpel mun aya budak bisa cicing di jero masjid tara dicarekan baheula mah. Taya make sallallahu alaihi Muhammad. Taya budak. Dah, kita shalawat eta teh dahsyat baheula. Ayeuna mah kitu di imah ya shalawat sallallahu alaihi Muhammad. Budak ayeuna mah WA dina grup kan. Oi ka dieu aya naon? Besek teh. Da teh amin, teh amin. Ayeuna saong kupikir cantik. Gusti, hampura abdi dina muludan penting ieu sanes papagahkan sepuh punten. Punten ieu punten. Geuning bengkong teh hiji sosok jalmi nu ngilu andil ditarima jeung sampurnana syariat ibadah salat bulan. Kalau mengaji kaidah usul fikih tentang pembibitan waliyatil wajib lebih wajib betul kan? Allah, itu cuma gede jasa. Lamun tengah rahmat Allah dina gerakna bengkong mikir penting ieu mah Fatihah kumaha mun disapatkeun. Gampang lalaki urang galon dengan sapa.
bengkong ngalamun bicara persib. Agen jasa kan kiai. Aduh Ustaz apa abdi Mamat Barohna di mana? Minimal mun malam Salasa malam Jumaah aya tawasulan di dieu di mana bae di Karawang tong dikantunkeun urang tawasul. Jadi minimal di hadiahan da saha mimbangan da tadi ngadoankeun. Terus kita lara. Tadi mah ngemutan. Dari salah bintana di Kabupaten aya nu langkung sepuh bengkong di abah masih mending abah bengkong majin namun desa Kabupaten. Anu kuburanna dijuplekan. Abdi nu ngalikeun kuburanna eta. Ini mah tas aya kuburan orang lagung dijuplekan teh mah. Dicanangna ka paling itu kan salah bintana paling pasir. Umur aya abah bengkong majin. Bengkong sami eta oge. Jasana eta teh jangan. Salajengna deui obat cacing jelema nu gede jasa bari urang bawa tara hadiah tara Fatihah kalau tiga cara palingan diru ka sategena. Kain kene sareng berjanji ieu mah. Jabat janji aya ning memeh malul kiam. Khabara ummuhu lailata maulidihi Asyiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Sallallahu alaihi wasallam. Khabaratos dihadirkan ummahu bayunan ibunda Kangjeng Lailata dina pentingan maulidihi di padalkeunana musyrikaning alam. Siapa yang Allah izinkan hadir? Asyiyatu wa Maryam. Masya Allah. Dua sosok wanita yang hebat. Pertama Asyiyah. Siapa Siti Asyiyah? Sosok wanita yang ujian hidupnya berat, mempertahankan iman harus kuat sebab mendampingi suami yang bejat. Nyaeta istrina Fir'aun alaihi laknatullah atau gitu. Gimana itu salah nih kalau komentar Bidlah. Begitu ibarat orang dia lah, belape orang berdoi. Tuhan bohong. Tahu nama kabiasa mah kebiasaan, benar. Kalau dia nak lagi, kadia teh salah. Dan yang buat jadi aman jadi teh. Kan baik. Jadinya ngaji ulah sekali ini meureun. Udah kita gambaran Kang Ajengan, gambaran Pak RT, Pak RW, masyarakat mata baru diajak kerja bakti di awal ke akhir cek abdi ge. Diajak kita membantu tungtung lagi sok hese. Iya kita gitu teh mantuan tungtungna. Siap mantuan tungtungna siap kang begini ya. Coba ayo. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Harinya home. Menuju surunggun lagi itu kita takut. Alhamdulillah. So gimana mantuan ya mantuan ya. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Lamun obatan, kalau obat mah sodikin. Katamu benar ya, ada 85% sodikin tak. Ayo pakai pola abdi we ngaji. Nah, kenapa barusan kita jadi apruk-aprukan karena sodikin? Kita dakwahkeun ngajengan berarti umat Islam ayeuna karena sinetron barokah hancak, karena Quran geus boga hancak bener. Keurang kebiasaan kumaha teh hareupna mun teh hareupna ingkungtung ka dieu teh naon sedikit sabab urang paling minang papanggih dina Yasin jeung Tabarok wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin mun eta shadiqin dan tadi mah beda man tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kana sedikit ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم
Pak Ustaz. Ben kualitas kana tatagun. Aya nu pangamun, aya nu tamalun, aya nu taskurun, aya nu takilun, aya nu tahtarun. Insyaallah eta harus makane tapi abdi salut. Salut abdi mah jujur we, aya keneh ieu jelema kadenge bertahan dina sholihin. Aing mah kita lagi sholihin. Gusti nu agung keung kabina-bina Pak. Rek bisa ngajawab Al-Qur'an nu imami kumaha di mana geus ngajepak. Sementara bagi akhir zaman Quran sekedar jadi penghias perpustakaan masjid. Sementara di akhir zaman tadi teh sinetron boga hanca, ngawangkong boga hanca, kunaon Quran teh boga hanca. Padahal cek Quran cepeng aing di dunia, aing bakal ngebelaan maneh di akhirat. Baca aing di dunia, aing bakal bumela ka maneh di akhirat. Cintai aing di dunia, aing bakal mencintai maneh di akhirat. Insyaallah sanajan anu tungtungna sodikin dibelaan gitu. Padahal biasanya wala'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum begitu ekesa. Kalau mana jangan paling banget kabeh. Ngomong kalau mana nih takut ngeus. Kalau mana dikit takut ngeus. Takut ngeus. Terus sedikit main. Tung pakai sopan jeung cium naik kana bibir nih la'annahum la'annahum yarshudun. Di luar turhamun yang ibu tadi. Ya Allah, kan baik kurang cukup nepi ka dieu, julungkeun budak kurang cenah ngalaraji. Mudah-mudahan barudak kurang cing leuwih sae tinimbang kurang menjadi kolot. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saha Ustaz? Aisyah wa Maryam. Dua Maryam, seorang perawan yang suci, yang belum pernah disentuh atau bersentuhan kulitnya dengan yang bukan muhrimnya, tapi dijaga ku Allah, bahkan dititipkan kasih Allah nunamina Kangjeng Nabi Allah Isa alaihi salam. Namanya hikmah dibalik eta kan Kiai, aya abdi menarik kesimpulanna kitu apa? Dibalik eta kenging Imam Al-Barzanji teh dina kalimah hadarakum ma lailata maulidihi Aisyah wa Maryam fi nisbati minal hadiratil qudsiyah. Berarti ieu jelema nu ageun jasa dibalik itu menang urang poe ieu sahaji. Paraji. Non bahasa bala mah beurang gitu. Mah beurang teh ngajuluna beurang sebenarnya mah. Nu japeuting mah beuting we. Nu ngajuluna sareupna. Masareupnya we. Nah, dina resi kaum ika umi awasa kaum Quran ngaulan abdi mini anjeun rayina hadana piraka na emak rambut ibuna abad abdi. Gening dijarohan wali kabarisi cukup bagi persakir dan juga duka turunan. Alhamdulillah kaina tosai di cirian namina lain berarti mendewakan, tapi minimal supaya kita tidak lupa sejarah. Walin haram Ustaz ketemu di Marekan mah ceuk maneh nu haram Ustaz teh da geugeur mun dina Idul Fitri ketemu di eueukeun. Rek jarok. Neangan lamun di WA aya kuotaan mun kuotaan. Itu gening paraji terus ke atas Fatihah encan baca ngemut coba wengi ieu meme Fatihah lamun teu ngalirkannya Allah dina gerakna paraji kumaha lamun beureung urang dipuikeun namanya emot kan dia kumaha mun sampeyan urang dipiteskeun, kumaha mun soca urang dicolok, kumaha mun genggerang urang ditekuk, aya peluang jeung aya kawasa paraji model kitu ngan ngalir we rahmat Allah tina gerak. Da inung urang mah teu we setengah inget setengah henteu. Keur berjuang inung urang mah cening disebut lagi ngajuru-juru namaot.
perjuangan hidup dan mati, guyang deki, guyang kesang, guyang cai. Mentak terkagok agama mulia namun aya awewe maot dalam proses wiladah, pangkat nage maot sakit terkagok. Diduangkeun ibu ku abdi cing jalani ahli surga. Benyangkeun kaparawan urang biasa mabruk-mabrukan tengah teuting diteuting sadar boga beuteung. Sami ustaz pamogat oge benteng. Awe momen beuteungna maju rame salamur. Padananya keuning neng gerak 4 bulanan, pageun meuningan sudah 7 bulanan, awewe kan. Lalaki masa kumaha beuteungna maju can pernah aya nu nanya. Kan gerak 7 bulanan mau jadi cabok atuh. Robana karim. Balik ke dia urang ngeukeun. Di balik pantesna takok bapak, di balik pantesna dedek ibu, ternyata aya jalmi nu ngilu andil mah pantes ka urang. Dinangna dinengeng dijumpa dijampai dipulak dipalek. Baheula 40 poe leungeun jeung suku ge di bedong. Tapi orang kampung gua mah dican 40 poe mah teu beuntak. Ya. Beuleume baheula mah. Ayeuna mah 2 poe ge geus main YouTube. Allah Akbar tinggi payu. Gabus banget namanya. Robbana karim bageula mah dasare. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Asa nyata bageula mah embrehna budak. Mentar bageula mah maafnya lamun aya pemuda geuning main bola nyepakna teh butut. Yang kayak besok disebutan gitu nih, wah daripada om kayak gitu. Padahal begitu diledekna teh. Ada orang main poli dengan nyempong yang jalan wah daripada om saya dapat dari mana? Balik Gusti hampura di balik syariat pantesna salira abdi masing-masing. Geuning abdi teh syariat dan pernah nganuhunkeun ka jalmi anu sabenerna mah arek aya peluang jahat ge bisa ka urang. Rek aya peluang teu ge bisa ka urang. Ngan eta ngalir ka nyaah Allah dina gerakna. Nyai ngalir ka nyaah Allah dina renghap ranyuk napasna. Nepi ka ikhlas karena Allah ngaulaan urang. Lurus tunjuk urang teu Fatihah ka jalmi. Kabangetan lamun urang ayeuna tidak mendoakan mereka. Cukuplah ungkapan Gusti jalmi-jalmi nu disebat tadi mugi-mugi cing aya dina rahmat sareng ridho Gusti sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Allahumma anfa'usil wa taqabbal bimithli ma qara'nahu ila guru-guru abdi, guru-guru jamaah, ibu rama abdi, ibu rama jamaah, jalmi-jalmi nunyian kasayang ka abdi, jalmi-jalmi nu ngadamel kasayang ka jamaah, terbiasa pulang menerima kuharta kubana, estu iwati kudu abdi na mengiye mempun saalit suemutan. Mugi-mugi marantana ya Allah, kasayang nu pernah dilakukan ka abdi, sing dibalas ku karidoan Gusti dunia akhirat. Musulihim wa furu'ihim bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa karamatihim wa du'anihim wa ijazatihim. Hada hadiyatuna ilaikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Mudah-mudahan doa urang sasana baca Al-Fatihah mudah-mudahan cing diijabah Allah Subhanahu wa taala.